menonton film Haji Koret. Ay, oi, para show itu ini kan? Oh, sarua dek oge euy, kegiatan ieu teh. Gila mau detik kamu bisa kemana? Lain Mang Ojak, aya bangun geunah euy, neangan karamean. Keramean naon itu teh? Lain kieu pan wah ajo teh jeung haji teh nya jadi henteu akrab lah. Beutlat pasea we kitu. Tah wong adukeun kurang teh. Supaya rame, urang aya meureunnan heuh karamean. Tapi bom liburan mana eka haji eka wajo. Jadi urang duaan nu datangna ayeuna mah. Ayeuna mimiti urang datang heula ka Wajo. Ayeuna teh kitu engke ngas ti Wajo urang datang ka haji langsung. Nah, engke urang adukeun. Tapi siap bom nak kitu nama. Nah, atuh hayu lah. ayo lah. Gitu deh isen dia garusna galut. Oh, cenah galungan we. Ayo. Nanya tiwati gini. Tidak tadi kieu. Nyebut nges boga mah hujan. Genah ngan geus kieu teh teh. Parab. Duit loba. Kayak hujan. Ngan can kawin aing teh euy. Ya cek ke Wajo na tuh. Euy. Malah biar menyak. Itu konek kacrol-kacrolkan. Nek nemu kena popopan teh. Ya, ini menek. Biasa bom. Kerumpuan emek. Ayeuna sabungah kitu ditempokeun teh. Duh, kayak naon yo? Bong mangi kabungahan rada gede yo. Teu nyaho meureun bom-bom dewek terek. Kawin tinggal ngitung hari. Pedo gitu tah bom. Nu bener itu wa. Ai tadi mah nya euy panggih jeung haji. Oh, jeung haji teh ngagogopok ka wa teh wa. Oh, co. Heeh. Ini KBB akan eta mah wa. Ngomongna teh, wah, moal laku cenah Wajo mah. Heeh. Panek kitu cenah jeung laku ka awewe cenah euy. Heeh, wa. Kitu haji teh ngomongna teh. Ya, naon cek saha teh ngomong kitu teh bom. Haji teh goblok sugan ka aing teh nyaho aing rek kawin sakedeung deui. Mana hajina ngomong ke naon? Heeh, wa. Haji teh ngomongna teh pokona mah kaleuwihan wa. Wah, cenah wa ajo mah menyalaku. Hek geus kolot, hek botak, cenah kitu teh nya bom. Oh, gitu wa. Bebe akan eta ngagogopoknya. Deka. Dek deka kahayang wa lawan. Dek deka eta haji. Nah, tuman kitu nanya. Oh, piraku wa teh wani ka haji. Gagal abah teuing teu wani. Ikieu-kieu ge teh kepala hangsip bejakeun ka haji. Dasar haji koret ngagogoreng batur ting. Kieu-kieu ge geus laku tinggal ngitung hari bejakeun cik ku sia bom. Jak bejakeun ka haji. Didogoan ka kanang me ku aing idek hajina oge. Ah, deka jak nya deka ngamukna euy. Wah, itu deka grupnya an pisan euy. Ah, deka. Gede kawanina teh deka ning. Leutik-leutik ge. Nah, cenah ieu deka euy ngopi ya mirasa. Pun deka tuh kieu hirup mah deka. Kenah lah deka. Ayah haji itu bangunan loba kopi tuh sampeurkeun. Ye, kenaon? Keur kieu we. Ngopi ning. Keur ngopi tah. Waning Ngopi we. Haji mah kurang hiji ning kopina. Dumuduna oge. na loba-loba teuing da sorangan deka. Nah, eta haji abong ku koret kopi oge jeung udun meni hiji. Eta meni ku hiji-hiji teuing atuh, pan uing moal diberenya. Atuh meuli we ku sorangan kitu ka warung da geus gede atuh. Oh, atuh ngasana lah saeutik atuh. Ulah na naon itu tong yo mah. Meuli atuh ku sorangan Nah, eta haji uing nenta sargot oge meni ulah. Inget balik meuli yang ge da boga duit lah. Manusia kibon. Ganggu we. Dewe karek ngopi teh. Suri teuing mah mere anak batur dewek. Wah, Ji. Woi, Aduh, aya info anu ieu euy. kita info naon teh mah ka sararieuh deh kah? Wa ajo teh ngarit tadi teh.
Dina tanah haji da cenah di semprotan kabeh na cenah haji teu kateu molonya euy. Oh. Nikah cenah dewek eta nu kitu barang agak jukut oge mika disemprot cenah eta. Ku dewek bejakeun ka haji urang diadu cenah jeung aing ka dieu sampeurkeun. Pokona mah Ji, wa ajo teh ngaledek ka haji teh nya euy. Bebeakan pokona mah. Oh, kitu bieu teh nya euy. Heeh. Wah, cenah nanaon ka dieu ka haji ka aing di urang diadu cenah jeung haji goblok cenah beungeuna teh nya euy. Heeh. Kitu da keukeuh eta teh. Pokona mah Ji, ngaledek eta mah harga diri haji eta diinjek-injek. Tawan atuh Ji nya euy. Heeh. Nya dek ka dewek ku Pak Ajo cicing wae. Nah naon ieu teh si Ajo make kitu ngaledek ka dewek segarup. Pada bana-bana dewek sambot teh ku dewek. Teu balik teh keur comolot teh di mana Mas? Kana jerongna. Di kanang me di harap. Lah ku dewek diteang ka ditu ku dewek. Bener Ji. Balik Di dewek ngaledek ting mah. Misi berhasil. Kayak gini. Lah Ajo. Heeh. Tame eureun. Awas ku aing menaon bana-bana dewek make kudu ngajak riweuh ka dewek. Urusan jeung dewek kayak gitu cara nama si Ajo lah. Aya jelema teh ku aing awas lah takut ku aing lah. Jadi ieu manusia teh lah naon teh? Sangeunah na eta ngomong ka aing ngaledek sagarupan naon teh? Jagat-jagat dewek kitu mah. Naon teh Ji, pugu-pugu tah kabeneran ya ka dieu haji aing oge kabeneran Ji. Aing teh tadi nu nungguan. Haji ngomongna gagabah, cenah ngomongna aing teh laku ka awewe. Aing teh rek kawin tinggal ngitung hari Ji, ulah sok sembarangan. Nu pugu mah di dinya ruksak banang dewek di ditu make kukubuk sagarupa bana-bana dewek disempot-sempot ku dewek bari nage dalahan dewek atuh. Nanaon make kudu ngomong ka dewek atuh pengarit ka tempat dewek atuh. Berhaji teh goblok, lieur sebenarnya. Nah, da aing mah tadi ngecek si bom-bom ge da aing di jore-jore teh laku ka awewe. Ada masalah ngarit. Sugan gelo haji teh. Ulah sok ngaledek Ji kalakuan teh. Ngaledek cenah cek si bom-bom, cek haji. Aing teh laku. Aing teh tinggal ngitung hari Ji, tinggal ngitung hari. Aing teh rek kawin jeung orang Sukabumi. Nah, hati ngomong ke cenah coba botak, cenah ngomongna coba pendek. Botak-botak kieu ge aing teh kepala hangsip, Ji ulah sok macem-macem ka aing. Sok kayak kawan mah jeung dewek pas sok di dia sok kayak kawan mah. Nah, teuing. Nah si hayang naon jeung aing Ji? Hayangna kumaha ku aing digacok lila-lila sia ku aing. Haji. Da eta mah mawa pakarang aing. Ya, digacok ku aing sih. Ka dieu Ji kayak kawan mah tadi ku kubuk digacok kuluna tuh manting aja koret mah ku aing tuh manting. Tuh manting rek masuk tempat ka mana enak sok. Lah pura we eta masalah informasi meureun aing mah teh Baru nyaho. dakar itu dipercaya we teh. Goblok di ku aing digacok lila-lila sia. Gacok we bujur meta ku sia tah. Gacok ka bujur meta sekalian tah tumpakan tah meta.